Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azalla tuluy mengkolkeun atawa ngagoncangkeun mangga huma kaitu Adam jeung Hawa. Sa syaiton setan iblis tegasna iblis adhaba tegasna ngaleungitkeun itu iblis huma kaitu Adam jeung Hawa wa fi qiraatin jeung eta tetep dina hiji bacaan fazallahuma aynahahuma naja he jim ngamaksud nabi iblis huma kaitu Adam an hati itu sawarga al jannati tegasna sawarga bi an qala kuyen ngucap itu iblis lahuma kaitu Adam jeung Hawa hal adullukuma ala syajaratil khuldi wa qasamahuma billahi anna lahuma laminan nasihin. Cek iblis teh kieu ka Nabi Adam jeung Siti Hawa teh hal adullukuma naha yang kaula nuduhkeun ka anjeun duaan ala sajaratil khuldi kana hiji tangkal keabadian tangkal kalanggengan wa qasama jeung sumpah itu iblis huma kaitu Adam jeung Hawa billahi kalawan jenengan Allah annahu kana saestuna itu iblis lahuma kaitu Adam jeung Hawa eta laminan nasihina ti sawareh pirang-pirang anu mere nasihat. Fa akhraja tuluy ngaluarkeun Allahumma kaitu Adam jeung Hawa mimma tina perkara kana anu bukti itu Adam jeung Hawa fihi dina itu mah minan naimi tina pirang-pirang kanikmatan wa qulna jeung adawuh kalanu agung ihbitu kudu turun aranjeun kabeh lain duaan aranjeun kabeh lantaran jeung saha jeung iblis ilal ardi ka ieu bumi ay antuma tegasna anjeun duaan bima kalawan perkara istamatuma anu nanggung atau mikul anjeun duaan alaihi kana itu mah min dzurriyyatikum ti turunan anjeun duaan ba'dukum anu ari sawareh itu dzurriyyah ay ba'd dzurriyyati tegasna sawareh turunan anjeun li ba'din ka sawarehna deui aduun eta anu silih musuhan min dulmi ba'dihim tina dolimna sawarehna itu dzurriyyah ba'don ka sawarehna deui walakum jeung eta tetepikeun aranjeun kabeh fil ardi di bumi mustaqarrun ari aya tempat cicing ay maudhi'u qararin tegasna tempat cicing wa mata'in jeung kanikmatan ay ma tegasna perkara aya tatamattauna anu ngeunahan aranjeun kabeh bihi kawan itu mah min nabatiha tina pepelakanana itu ardun ilahin nepi ka waktu nepi ka beak waktu ay waktun qidoi ajalikum tegasna waktu beak ajal aranjeun kabeh teh datang iblis hasud ka Nabi Adam jeung Siti Hawa nah wa huwa kharijul jannah bari eta iblis teh aya di luareun sawarga wa huma dakhiluhuma mimitina di luar surga azallahuma teh nyariosna ala hal adullukum ala sajaratil khaldi terus diprovokasi muncak bahasa ayeuna datang geus kana pantos sawarga ngancek sapalikaol annahu dakhala jannah ala suratid dabbatin min dawabiha manehanana eta iblis teh asup kana jero surga dina rupa sasatuan surga ngan pedah wa khazanatuha ghalafu anhu ngan pedah pantos sawarga ditutup dikunci wayah tamilu annahu dakhalaha fi pamil hayat jeung sakaol Nabi iblis itu asupna ka sawarga dina cangkem orai cicing dina baham orai
Nu mantak nepi ka kiwari jelema jeung oray mumusuhan. Hayang maledo we nempo oray teh. Padahal oray liwat tapi hayang maledo we nya. Nah, terus Nabi cek iblis teh ka Nabi Adam jeung ka Siti Hawa. Nah anjeun hayang kunaon pangna Allah nyarek anjeun tina buah ngadahar eta buah eta teh buah kholdi. Jadi ngaranan buah eta buah kholdi itu adalah iblis. Gitu eta teh buah kholdi, syajaratul kholdi eta teh. Kunaon pangna Allah nyarek lamun anjeun ngadahar kana buah kholdi, anjeun bakal langgeng di surga. Sedangkan Allah teh embung anjeun langgeng di surga nu mantak dicarek ngadahar buah kholdi. Tah lamun anjeun hayang langgeng sok dahar ku anjeun duaan. Gitu. Nabi Adam mah teu kagoda. Da mustahil Rasul kagoda ku iblis dalam mahallata teu aya tempat iblis geusan ngagoda Rasul. Moal. Daya tempat, daya celah iblis keur ngagoda Rasul. Ngan iblis ngagodana ka saha? Ka Siti Hawa. Tah Nabi Adam Siti Hawa ngerenyihna ka Nabi Adam. Nembe kuduanana dituang. Gitu. Sabab teu mah ari Rasul mah maksum diraksa tina godaan setan diraksa Rasul. Si Jawa mah henteu kan. Atuh tina modenan nu kunuangna buah kholdi Nabi Adam sedengkeun pan ari Rasul kasipatan ku sifat amanah. Ari sifat amanah teh hifdzu dzawahirihim wa bawatinihim minat talabusi bimanhiin anhu. Karaksa zahir jeung batinna Rasul tina tumandang kana perkara nu dicarek ku Gusti Allah. Tina maksiat geuningan eta Nabiullah Adam nuang kana buah kholdi. Berarti Nabi Adam maksiat doraka ka Allah. Cenah Rasul mustahil doraka. Nah, cek pandangan ahli tasawuf itu adalah mimba bihasanatil abror sayyiatil muqarrabin. Jadi direken hade ku abror tapi direken goreng ku muqarrabin. Jadi dipandang dosa itu adalah di pandangan Rasul. Lamun di pandangan lian Rasul itu kahadean. Dugi kan salah sawios Imam Syekh Syadili salah sawios ulama ahli tasawuf anjeunna ngadawuh lamun sekaula harita dina posisi Adam di sawarga tuluy dicarek buah kholdi nuang kaula mah rek ngadahar buah kholdi sabeakna sabab jadi kahadean gitu. Itu dina pada mimba bihasanatil abror sayyiatil muqarrabin. Dipandang goreng soteh ku muqarrabin. Ku derajat naon? Ku derajat Rasul. Dan di luar derajat Rasul mah itu dipandang hade. Dipandang hade. Model ulah jeung Rasulnya kieu lah. Lamun urang amal salat ngaji niat hayang surga hayang ka surga sieun tina neraka dina hate teh nu mantakeun aing mah hayang ka surga pan teh alus niat amal hayang surga sieun neraka tapi cek Ibnu Athaillah mah tinggal dina hikam wa min alamatil iktimad alal a'mal di antawis ciri iktimadul a'mal nyaeta migawe na amal karena hayang ka surga sieun ka neraka disebut iktimad teh goreng kan ka asup ihlas cek versi Ibnu Athaillah ari cek versi urang mah hade hayang surga sieun neraka teh alus itu disebut ikhlas abidin tapi disebut cek Ibnu Athaillah mah cek ahli tasawuf pengarang hikam iktimad alal amal tatagenan keneh kana amal berarti kaya-kaya urang ku amal urang teh bisa ka sawarga. Itu berarti naleukeum kana amal ku hayang surgana teh lain kana ridho Allah. Nu mantak masih di hukuman ria
di mana-mana jalma hayang migawe amal karena hayang surga sieun neraka. Oh, itu cek versi nu belah tonggo. Cek versi urang mah boro-boro nya boro-boro hayang surga sieun neraka, hayang kalem geus amal hade we. Itu. Jadi kumaha pandanganna? Jadi kumaha kelas lah. Tulisan seperti itu teh di kelas TK menang punten 100. Ari di kelas SMA mah boro-boro dipunten model gitu. Itu Hasanatil Abror teh gitu. Kumaha klasifikasi derajat. Mantap ulah nyebutkeun bahwa Rasul dosa contohna Nabi Adam. Nah, sok gitu. Sok loba itu udah dawuh gitu teh. Sem kuring ari ngobrol gitu. Dari dijelaskan dah mau ngartieun ya percuma kacebrek-cebrek bibir. Gitu. Boro-boro urangnya Ustaz cenah kitu, berarti dasar ngobrol. Nabi Adam ge dosa geuningan dipigawe nuang buah holdi pan eta doraka. Cacak nabi nya komo urang cenah komo maneh we. Nya banget dijelaskeun ge. Kudu muka tafsirna. Hari disebut dari tama mimba bae tama mimba bisayatil abror hasanatil muqarrabin nu kitu mah. Semua nyambung. Naon cenah abror? Naon cenah muqarrabin? Bising aya pertanyaan gitu. Fakhrajahuma mimma kana fi, maka keluar Nabiullah Adam jeung Siti Hawa tina kanikmatan sawarga. Dicabut kanikmatan sawarga. Fakulnah bitu ba'dukum ba'do. Keluar anjeun turun anjeun ka dunya bari mawa beban bima istamaltuma alaihi min dzurriyyatikuma ba'dukum li ba'din adu. Ngan satu resiko kulantaran pagawean anjeun di sawarga seperti kitu cek Gusti Allah. Turun anjeun ka surga dengan resiko ba'dukum li ba'din adu. Turunan anak incu turunan anjeun moal daekeun akur di alam dunia pasti bakal aya papaseaan. Gitu. Mau jadi lamun di dunia berikhtilaf gitu model kiwari. Ieu bentur, ieu berbenturan jeung ieu berbenturan jeung ieu geus aya di surga nanti baheula geus dikitukeun ka Allah ge. Bitu ba'dukum li ba'din adu. Jadi moal bisa perselisihan di alam dunia itu moal bisa paling ge diminimalisir geus kitu. Paling ge diminimalisir, tidak bisa dihilangkan. Bakal leungit pasea di alam dunia, lamun di alam dunia dicicingan ku jelema saurang. Nah, kakarek moal pasea. Sampai tek pasea jeung saha deuh batur. Itu bakal eureun. Itu jadi mun aya nanyakeun irahannya cenah eureunna ieu perselisihan ke geus cara rape engke lamun dunya dijijingan ku saurang. Karek moal pasea. Bakdo itu resiko konsekuensinya gitu cek Gusti Allah wa qulnah bitu ay antuma bima istamaltuma alaihi min dzurriyyatikuma dengan beban nu bakal ditibakeun ka keturunan anjeun ba'dukum li ba'din adu ay ba'du dzurriyyah li ba'di dzurriyyah aduun min dzulmi ba'dikum ba'don bakal silih dolim hendak teu aneh gitu mantap kama qala Gus Dur itu aja kok repot biarin aja cek ieu alus mangga cek ieu goreng mangga gitu kenapa harus ripuh gitu kenapa harus repot lamun cek ieu mah kama qala dopi gerung mah tidak ada yang pantas dari lisan saya untuk dikemukakan buat presiden sekarang kecuali kodok dulu. Dihantam deh ku balana ku tim juru bicara kepresidenan. Ya itu hak saya. Sampean mau bilang bagus ya silahkan. Tidak bisa membatasi hak saya karena dalam penilaian saya adalah kodok dulu.
Masa saya harus bilang bagus? Berarti mana hak asasi manusia yang dimiliki oleh saya? Itu aja kok repot. Damal udah diantar sama para saya. Ba'dukum li ba'din adu. Palingan naik kedai kalakun. Saya nasna. Terus adan kan. Tengah opat nih. Kelak apa? Walakum fil ardi mustaqarrun. Ngan dibere ku Allah fasilitas di alam dunia mustaqarrun ay mau diakororin. Tegasna lemur matuh banjar karang pamidangan. Wa mata'un ilahi jeung dibere maya tamatta'una kaneunahan hirup di alam dunia kabetah dibere betah jeung ngeunah hirup di alam dunia ngan ilahin istiqorna ilahin mata'na ilahin ilan ila waqtin qidai ajalikum nepi ka beak ajal nepi ka beak batas waktu ditentukeun ku Allah fatalaqqa Adam Sadaqallahul adzim.